boga rasa jeung rumasa nampi kana takdir diri kagupatu duka yang agung boga pikir lingu sumeren kanapa sajati anu kuatahan diri pasrah lillahi ta'ala waspada kana salira ngalicik mah diri pribadi nyeling kana wiwitan tekena panggoda setan anu mawa kacang cari pagerkut caca bengan diurang sambil diajar mari damel kesayang jangan terama salabat ningati boga layak iman pasti duh iya boga rasa jeung rumasa nampi kana takdir diri kagupatu duka yang agung tak boga pikir linglung sumeren kanapa pasten kapan sereh kemana di tangkana di bareng petang gawe repes rapi letang makan salametan
sifat manusia ilahar sok kenging musibat sadar mungpan ada kayang mulia di pasihan sadar diri patokan karasaning Gusti lakonan perintah Allah jalan anu utama pigawe tuduh agama lakonan sing agama tuduh nu mulia sing takwa kanu kawasa singga takana ibadah singga takana ibadah makutanira ya pangrekat tinarata singing sosota murupmu biar cahaya nira kadia kunang surab data pitan anenggih wau kocapa negara Mandura kuilang apanyang punyung pasir ukir kemari pahloh Cinawi panjang dawa kocapa punyung dhuwur wibawani pasir samudra ukir gunung loh Cinawi murah sandang lantang dasar negara amungkurakan pegunungan ngeringakan pasabinan ngananakan benawi ngayunakan bedaran silokane jerotan sebe jemar laladane gede obore dhuwur kuku sepadang jagat aduh kakonco sigeg ingkang murwang kawi wenang dipun ucapaken paparap kang dadi nalendra inggih kang ngarenggani pura jejeneng Sinalendra ya Prabu Basudewa Mahkota nira bino kasih pangreka tinarata sing ing sosota mahkota nira bino kasih pangreka tinarata sing ing murubmu biara cahaya nira kadia pada inabur
Sekar Wijaya ya kusuma katian Prabu Basudewa dipun parak dening ingkang putra kakasih Raden Narayana miwah ingkang Raka Raden Kakrasana anu parantos sami ngantos dawuhan ingkang Rama Prabu Basudewa saktu melukaya kuncim pertalemukanipun sarta kadya tata mangih Rama paningalipun Raden Narayana miwah ingkang Raka Raden Kakrasana saking ajrih dateng pangkonan ingkang Rama lami-lami ngandika lelegedawis manis mekaten pengandikaipun Prabu Basudewa Mbopo Mas Kasep Raden anak ama Narayana dah kaulanun Kangjeng Rama sadaya-daya putra panjenengan Narayana tipayun anu kapihatur nyangaken semah pangabakti mugia ditampi Rama Dewaji oge anak ama Kiji deui Kakrasana ieu Ma putra panjenengan Kakrasana ngahaturkeun semah bakti mugia ditampi semah anak ama Narayana Kakrasana ditarima kuasta kali kiwalan tengen simpen king pulung atipun deh king mestaka rebunuhun laksa ketika bingahan kaulanun Kangjeng Rama kali perkawisna bili aya kalepatan ti putra panjenengan Narayana mugia amang ngahapunten bili aya kalepatan ti putra panjenengan Kakrasana mugia amang ngahapunten soal kasalahan sok boro-boro aya basana kumenta di hampura sanajan eueuh basana amagis jadi dalutan hampura kana kasalahan anak kamu sanos ti putra panjenengan daya bedana kaulanu daya bedana ama oge ping 3 badaya kresati malanaon Kangjeng Rama ngangkir putra dina dinten ieu badaya naon ieu teh ama saperkara ama teh sono kadua perkarana ama teh bunga anak ama Narayana Kakrasana kakara mulang ti pasantren kakara mulang ti paguruan laras teka pinodamo laras ama syukur bagja kamayangan sabab ngahaja masantrenkeun anak teh sangkan anak ngabogaan didikan anu luhur budi sabab di mana hidup geus ngamilik eta ilmu sing bisa mawana sabab ilmu teh lain keur adigung pangabisa lain keur sarakah pangarti lain keur nyaci sakabeh ilmu anu dipimilik ku urang kenegrakeun rasa syukur kanu ngatur makhluk sakumna sanajan luhung panemu jemar pangabisa sugih ku pangarti ilmu moal mampu pangabisa moal mempan pangarti moal matih lamun salah tekad ucap jeung lampah laras teka pinodamo laras Kangjeng Rama oge ama teh sajaba ti bunga ama teh masrahkeun makuta karajaan baka masrahkeun kalungkukan ngan ama teh bingung nagara ngan boga hiji ai anak aya 2 anu hak nuluykeun tapak lacak ama dai endang Bratawangi mah lara ireng eta mah awewe sarta geus boga kabogoh sok sanajan anak dulur Ki Arjuna meureun dibawa engke ku salakina ngan anu bakal nuluykeun tapak lacak ama teh Narayana jeung Kakrasana samemeh ama masrahkeun ieu makuta karajaan ama teh hayang nyaho heula mana ladang masanten ti petapan Utrayana Gopa kaulanun Kangjeng Rama kalarosan
aya sajabat ilmu panemu jampe pemake lahir batin jadi pasihan senjata cakra udaksana cinanda kumamrat batuki ngalaras lawan cinanda kumamrat batuki ngalaras lawan taya cakra udaksana ayo watekna upama aya jama ngalih-ngalih wani mindah-mindah rupa tiasa muncang labuh kapu ke pemulih pakandangan tina salah sangkan jadi bener tina goreng sangkan jadi hadet tina goro sangkan jadi suci syukur bagja kamayana taya hiji deui ieu mah jenenganna teh keris si Panunggul Naga oge sajabana teh keris si Panunggul Naga teh gaduh jenengan Padmanaba naon sabab geuning Padmanaba aya di hidup sabab sanes mung ukur jenenganana Rama Guru Rasi Padmanaba parantos ngancik aya di putra panjenengan syukur bagja kamayangan no tetempuan akang mah cakra udaksana teh juga piriwil sepeda gitu nah sok ngahina karena pusaka batu narayana cukup sarta aya saksi sajabat ilmu panemu jampe pemake taina deuk nanya lanceukna kakrasana mana ladang masantren numawi di Pagade ama tu gaduh pusaka ge cekap jurus anu dipimilih ku budak ieu isim mah ieu tali bandang ieu dina pesak bali ucing dina naon hiji-hiji rata isim rupi-rupi ieu batu ali wulung syukur sok sanajan ngan ukur kitu aya tahu oge ayeuna geus ngamilik eta ilmu kudu diamalkeun sarana ngamalkeun ilmu dibarengan ku sepi pamrih rame ing gawe ulah aya panangan naon-naon tama teh sanyana boga nagara teh dua ieu mah nagara Mandura hiji deui mah nagara amat teh gede leuwih ti Mandura nyaeta nagara Dwarwati puseur dayeuna Meralaya ngan eta nagara Dwarwati teh dijajah ku si Prabu Wisnu Jenggala Ratu Diuk Raja Buta jeung adina Wisnupati Wisnu Brata oge kabeh wadya balad buta leres teu kapinodame dupi salajengna tayeuna itung-itung anak ama ngamalkeun meunang masantren ngamalkeun ilmu pek grapenta ti si penjajah nagara Dwarwati oge saeus beunang eta nagara atur kunarayana jeung kakrasana naha narayana deuk ngarajaan di Mandura naha deuk di Dwarwati kakrasana deuk di Mandura atawa deuk di Dwarwati bingah Amarwata Suta bingah Amarwata Suta bingahna ya bingah Amarwata Suta bingahna kagiri-giri ya kagiri-giri bingah Amarwata Suta bingahna kagiri-giri konera amidangu Sekar Wijaya Kusuma Raden Narayana miwah ingkang raka Raden Kakrasana bunga parang amidang ingkang Rama Prabu Basudewa
Kangjeng Rama syukur bagja kamayang etang-etang nyobi ilmu deh ngan kade wajib amit ya mak bisa sak sabab ai si Wisnu Jenggala teh ngabogaan aji golok caca ai watakna sok boro-boro manusia sanajan gunung lamun dibekah bisa urung kai bisa rungkat batu bisa bencar da amage baheula elehna ku Wisnu Jenggala teh ku aji golok cacas lamun dibekah ti Dewarwati bisa nepi ka nagara Mandura tong tulus atuh ya nah sok ngeplek jawer ngana rajangjang miuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok ngoceak memeh dipecak wajar anak raja paeh di medan perang tibatan mati tina pamainan palacuran mending keneh mati di medan perang hiji tanah mau ningakeun belangna gajah dingakeun gadingna manusia ningakeun jasa ka nagara bangsa umumna pek ngan kade tiama pepeujeuh alias aman hidup dina nyang hareupan si Wisnu Jenggala barengan kumunyung kanu Maha Agung Muja kanu Maha Kawasa sabab urang teh kudu tumamprak hiji iman ka Gusti dua sumujud ka sepuh tilu nyaah ka diri opat nyumponan syariat dupi iman ka Gusti jalankeun parentahna tong dirempak pantranganan ai sumujud ka sepuh eueuh hiji jalma gelar kadunya anu tengange palantaran indung bapa matak munyung ulah ka gunung rajin urung munyung mah kudu ka indung ta eta tung rahayu muja ulah ka sagara muja mah kudu ka bapa ta eta tangka derajat matak lamun jalma nu kang nongong ka indung bapana hirupna moal muga sabab nu Maha Kawasa moal deuk ngahampura ka eta jalma lamun can menta dihampura ka indung bapana anu katilu nyaah kadiri cing dedeh kadiri cing toweksa kadiri moal aya deui nu mikanya kadiri iwal urang anu bogana ngabogaan tahta harta wanita keur ajen diri keur wibawa diri atuh anak kitu mah diri ulah deuk diruksak ku pribadi sabab geus ruksak mah diri anu ngrasa nyeri badan anu katempuhan kuring anu rugi panghidep masantren ge supaya bisa nyungsi diri nyuai badan mapai rasa dengan kuring supaya hirup teu anu kaopat nyumponan syariat manang kadiri batur cing cara kadiri pribadi berjuang barengan ku kasabaran ai sabar dina perjuangan teh lain ditincak sirah cicing di kuah ulah ngalawan nyebut sabar dina perjuangan mah aya aturan nyebut sabar bari mencit jelema dina tuur lamun teu bisa ku jalan badami demi kapentingan negara bangsa umumna muga-muga be wawadi Kangjeng Rama sing jadi jimat paripih kangen ti putra sareng kakang kakrasana nuhun abah nyuhunkeun pidoana rampung dawuh tutas pangandika amit bade lumampah bra meungpeung eueuh adi maneh Subadra sabab lamun aya Subadra moal beunang dicarek ieu teh tangtu hayang milu lumunur manggulingan mimiti milayang rana lumunur manggulingan ya milayang rana ya arang ka kupingku ingkang Raya Dewi Subadra ai Subadra teh alim kantun sareng ingkang Raka Narayana kakupingku Subadra Narayana batilun tati nagara Mantura engal bade unyukan ka ingkang Rama hoyong ngiring ka ingkang Raka Raden Kangjeng Rama ai kakang Narayana sareng kakang Kakrasana bade angkat ka mana putra panjenengan teu diwartosan kaulamun lancek maneh teh deuk berjuang putra hoyong ngiring ulah masina deuk katongtonan deuk ka pesta ku ama ge di bejaan kulantaran imah deuk berjuang goreng kasebutna berjuang bareng jeung bikang bertempur mamawa geuleuh
Wah kenging diwagah tetep pada ngiring ka Kakang Narayana. Ulah. Anggur awewe mah diajar nyamel, diajar masak, bis diparengkeun boga salaki sok dicoba. Lamun awewe ngeunah papasakanana, sok ngeunah dipasak. Ilahar kolot. Lamun awewe lekoh nyamelna, karasa gula asemna sok lekoh disambel. Matak ulah diajar masak bae jeung nyambel. Kecekap ku kitu aya nama alam kamajangan bade ngiring ka Kakang Narayana. Ulah moal tiasa diwagah permios. Cing bijaksana be Narayana teu beunang dicarek hati manusia subah. Moga-moga yang dewasa nyalametkeun ka anak kaula anu berjuang demi negara bangsa. Kakang kakrasana lamun arek pake nahan Allah anu ngerasakeun kanapa majana manuk agang manuk alit di kapung manuk man di papanggung makhluk ageng makhluk alit mengusti anu kagungan Raden Narayana sampun hunturipun saking nagara Mandura. Maneg di alun-alun nagara Mandura sambil ngantosan ingkang Raka Raden Kakrasana. Sapraptanipun ingkang Rai Dewi Subadra anu ngahajab bade ngiring salik dipengkeren Raden Narayana. Baraku cipati di wadahan piring nu sabar eta pinasti kapala yano cangtang mi kapala yano cangtang tu mata jati nyapet baju kirang benang gantian ku kang teh wae mun panuju abdi teh abdi mare kualeh wae abdi teh kualeh wae
sakaya nirakat ya kunang-kunangan katia kunang-kunangan ya wis mama curman curut cahaya nirakat ya kunang-kunangan niragana cepat kastori kadia pradati nabur katia karena cepat kastori Sekar Wijaya Kusuma Raden Narayana maneg di alun-alun nagara teterang di pengkeren aya ingkang rayi Dewi Subadra alun kunerangan tika eladala kabeneran init-initan teka nyahuan ku Subadra lamun Subadra nyahun mua benang dicarek kekeh jigan hayang milu ngan untung Subadra ke ngan ieu ngadagoan kakang kakrasana geus kasal kieu ka mana cenah deuk ngumpulkeun heula kegaman perang tapi ieu geus aya satengah jamna can aya datang ka mana ieu kakang kakrasana si horeng kaulah keur ngocoblak teh aya we meureun tukangeun Badra aduh kaulah nun kakang Narayana raji panjenengan Dewi Subadra deuk ka mana iman ari kakang Narayana bade angkat ka mana ditanya kalah Malik nanya akang dek berjuang rayi bade ngiring berjuang dengekeun Badra lamun katongtonan ka pesta biasa ge maneh ku akang sok diajak malah mung ge sok dipaksa kulantaran akang dek berjuang manya kudu mamawa awewe balik wah kengeng diwaga hoyong ngiring ka kakang Narayana ulah maksa cek akang balik-balik sugan teh teu milu painganna ceng rada seungit wedak da apa ai wedakna mah cap bangkuang rayi ge bade ngiring berjuang manya dek berjuang kitu ieu ai dangdanan berjuang mah singkil singket buuk dibeungkeut ieu dek milu berjuang make kutang wungkul coba panon di violetan hejo kabiru-biruan bibir euceuy bulu halis aya teteh saparapat meter mah coba halis dikerik eta calana ditilepkeun jeung jiga make sleting tina bujak kana bujurna modal kumaha teh lain deuk berjuang paling ngedek asoy maneh kitu moal kengeng diwaga bade ngiring kakang Narayana ulah bade ngiring kurang ajar Raden Narayana mesat si panunggun naga maksana nyingsiana ningkang rayu sangkan kersa ulih tebenang dicarek pilih di antara dua balik selamat lamun tebalik naon dia si panunggul naga kaulanun tiap dilaan tina sarangkana rupina aya maksudna bade digunakeun kasaha
suka kaulah nuntut langkung kakang Narayana kamaneh ku akang bakal digunakan lamun maneh kekehayang milu balik selamat terbalik amles si Panungul Naga kana dadaman kumargi Subadra sareng ingkang Raka Raden Narayana sabobot sapihanean kadarat jadi saloga kacai jadi salewi estu sili asah sili asuh sili asih salamina emutan Subadra tibatan pisah sareng ingkang Raka kajen mati sanajan disingsieun ku si Panungul Naga tibatan kersa mulih si Panungul Naga kalah dirontok ku Subadra nanging Raden Narayana rikat ngejatkeun ya si Panungul Naga anu asong terhias Kakang Narayana tibatan rai kedah mulih dilangkung sana masing pati tumekaning playasa bios mati be Bata kaulah nanaon nanai maneh lamun ku akang teu diacengkeun untung akang rikat nyingcetkeun lamun teu dicingcetkeun amles awewe roronto atuh aya awewe mah Badra boro-boro kuno seukeut kieu cing atuh mengatibatan kedah wangsul sawios mati be aduh akang teu nyingsieunan sugan teh moal dirontok lamun teu diacengkeun amles teu naon maneh dek milu be ngan entong ngatrakeun jasad ku akang bakal diwadahan kana cupu tah asup kana cupu sok kedah lebet kana cupu ieu anu alitkeun wae da cupu mah leutik gede ge asup wae kana cupu masan push mangkodo mang mimiti milayang rana mangkodo mang mimiti milayang rana Sekar Wijaya Kusuma awas maneh geus aya dina jero cupu tapi kade bisa hayang kacai mah kajen bebejah heula deh ku akang deuk dikaluarkeun tina cupu bisi cama jimat awas diteuneun ku akang dina cangking ye kalason Kakaratoro kelanon nah lami teuing keda kang warumau se pujit koresun boklan heula nah ageng-ageng teuing barang tuang teu meuni lami ah teu gede akang mah 10 senok cemuk bakalan samiweuh mangga parantos saya ge samakta parwat perang teh nu kadun mangga ulah ngangge jalan daratan lami urang ngangge jalan Jumantra supaya gancang datang ka nagara Dewarwati bagaji dasar wedaling pasantren ngadedel pertewi melesat tajongan sini gegelampahipun Narayana nyariosaken wontening Dewarwati Prabu Wisnu Jenggala parantos aya ilhamna ka Prabu Wisnu Jenggala ieu nagara Dewarwati teh bakal aya nu nganih nyaeta budak Kemar Solasih hideung hiji bule hiji enggal nyiapkeun wadya balad
anu diluluguan ku ingkang Rai Wisnupati lan Wisnubrata. Sadayana wadya balat buta parantos sempak di alun-alun nagara. Oge di alas panawa sapring hatina sala. Numayun ngulon, numayun ngidul, numayun ngaler. Malih pancena upama aya jalma budak bule sareng budak camani kedah ditewa. Sumar-sumar kamanikan ti kaangangan wadya balat buta. Kadieu awing mamung kitu hayang dipirig ku kasenian ieu teh romongan naon wayang golek gamelan naon ieu teh sadalang ai simena ti kawali Kawali Karawang cing kumplit senina kliningan jaipongan lais dramen band orkes calung reom angklung dog seni lisung seni jebrud seni keprok seni heot urang menta dipirig ku seni keprok tepakna anu santai sok heup cing menta seni heot awas hap perhatian ke seni heot untuk ngasupkeun sirit incuy ngasa tereh modar asa deket ka kuburan urang mah cing seni jibrut tepakna kieu tepakna sok baru ka baju tepakna anu kieu bopa pacota bopa awas hep Kepa. Bejakeun kapingpinan seni jibrut kulantaran kapake minta sepeting jeput entong keren gitu motor atuh haling nek we menun
Sok Adi kumpul kabeh sabab urang ngemban pancen bisi aya budak camani jeung budak bule kurang kudu dihewan. Uing ge meunang pancen teh lamun aya nu keureuneuh kudu dipariksa. Ditungguan lamun ngajuru budakna camani paehan jeung indung-indungna. Lamun aya nu ngajuru bro budakna bule paehan jeung indung-indungna. Aing nu ngahneweng mah hunu maning nya nu ngahunukmu. Ni munga lamun mama munang hineung maehan jeung mlekna main. Sok kumpul. Masing yatna kabeh wadya baladmu. Masing yatna. Wah, masing yatna kabeh wadya baladmu. Jan, masing yatna. Salak padan kasihan kemantekaan saat mutlakan pasti Meser salak di korangan Meser salak di korangan wadahan ku dalam diri Dabongan lepat sorangan Dabongan lepat sorangan ayana pasisir lo balayur di alam penuh dibuang lu pikir masa sedang tagiwu Bang Ayu sok asa makaningan kasuat setan pating paruringkak iblis pating paruringis setan pating paruringkak buta samia mengageg sadaya wadia barat buta sami hempak di alun-alun nagara Jawarwat. Wahai kadar Adi naon Kang naon Kang aya raon Kang aya raon Kang sanyana urang cengeman pancen tamaneh tah ya maneh dibulah dicucuk di pojok bagian nubala aing mah ni makna ninu lenang mah mending ninu maya tamaneh kawe aku do di mana tu maneh dibulah dicucuk dibulah wetan tu hanapun tangka caringin tu haing ayo ulah gimana maneh mah bebas ayo mah kamana-mana ke bebas
tah maneh mah jeung akang urang giliran kumaha urang ngajaga babarengan duaan lamun ayeuna akang sare maneh jaga kegeus menang sajam maneh jaga akang sare nah lieur lamun akang sare adi jaga terus geus sajam akang sare uing jaga deui licik hayang babarengan akang jaga uing jaga sok manehnya ngarep pakidu itu akang deuk ngarep ngaler ka dieu sok Kang Kang naon itu aya nu bodas waduh cewak sugan teh doma ngaleudikan kalenci Banyak kelinci di rumah kelinci. marmut Wah, banyak. berit bodas Mana berit bodas? cile nah kurang sare mah belek ge jiga gede tong ngaheureuyan sia aduh tong tuka teke atuh waduh Kang aya nu hideung mana tuh Jelas ya, Mayo. Juri. nah gelo sugan teh budak camani naon da mubus ke geuning kade-adi barang nuju ngajaga sapraptanipun Raden Narayana miwah ingkang Raka Raden Kakrasana Mama nirah tangga demang Mama nirah tangga demang Aket koneran ningali Mama nirah tangga demang Kaget konera ningali Kaget ya kagiri-giri Kagiri ya Kakang Narayana Kakang Kakrasana itu aya buta keur ngajaga di alun-alun Dewarwati nyai jigana teh apa bakal kadatangan urang geureuyan hayangnya urang baledog ku kaula king tah nu beulah dieu we ke dasar Raden Narayana kaetang jago babaledogan aduh aya nu maledog ya tepungan si Adi ye Adi naon ai kadinya aya pamaledog eueuh tuker tempat sok urang mah belah dieu abong buta di palengpeng hiji kalah tuker tempat da moal ganti nya maledog deuk nu eta deui we jiga sabab eta luluguna da pangbadagna jeung pangsremna aduh nyakal urang wae Adi naon ai kainya eueuhna naon eueuh tuker deui tempat sok nusa keun sia dibeula dinya mah beugi aya pamaledog keke urang hitung heula nista maja utama salengkah di dinya dua lengkah aduh 3 lengkah ningang di kadieu deui moal tulus
adi tuker deui nate tulus mungah akang didinya deui sugan kul diserepetkeun ieu maledogna aduh kapete adik Kang wah aya naon ieu paingan itu di luhur ayah manusia wah paingan manusia manusia yang manusia wah manusia di mana